Aing lajot TV nih lieur teh berita teh sambo deui. Sabona tah, Sampo pentin. nyamani tah. Kudet teh boga TV teh di imah. Teu boga tipina lu tah. Dang maneh mah wararaas wawatir. Ujung-ujung laju bioskop TV oge teh gableg. Cal, dang, kenaon? Nah, biasa we deng keur kieu keur cicing. Omot hapo teh. Naon sapu bake jeung diomongkeun. Eueuh deui pembahasan nu lain. Eueuh omongkeun deui nu lain. Lain sampo sata sambo atuh deng dajar nu teh na TV teh sambo deui na nu lain. Oh, si Sambo sah. Geus sarua urang oge keheul ka si eta teh. Paingan yang duit teh hese, da gegedeuna ge di dinya. Deng mana mah kedul we sarua jeung urang. Sabot tak ada. Teuing atuh dang. Tak apa. Coba tanyakeun ka si Boy tuh. Boy. Aya naon Besti? Gorokan wae. Sok dadang tanyakeun ka si Boy. Boy, apal ente hapo-pon. Oh, ieu teh keur ngobrolkeun sambo. Boy na TV teh sambo deui na nu lain nu rada rame. Cik atuh keur mah BBM naik. Tuh kemarin kira nu kari tuh. Si Sambo mah badanna ge geus di ruang ku urang. Wah, Wow, bener eta teh Boy. Si Boy. Di mana eta tadi kuburkeunna? Asli urang utara bohong, geus teu percaya. Hayu teukeun urang. Ayo atuh. Di mana? Tuturkeun pokona mah tolong ngomong. Ayo. Tah, di dieu dikuburna si Sambo teh. Mana sarboy mah nyebar lalaki ieu mah. Geus ngarah bukti. Hayu urang naik ka luhur eta mah. Ayo, sok. Sok gerak. Sudut ku sarea. Aya kal aya si Sambo kena goler di jero. Ngomong, baan, ayo. Tah, ieu Sambo teh sampe bodas. Orang aing percaya goblok. Orang geus tangkal sampo. Ih, berawa aja. Nah, Apes. iya mah mau sampai bulan urusan negara. Baik mah urak terjadi udur beak. Mau balik dasar Sambo iya mah.